Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ya masih keneh nyambung kana masalah anu ti heula. Nyambung kana masalah anu ti heula. Nyaeta masalah anu tila ngeunaan jelema anu maot boga hutang salat. Jelema anu maot boga hutang iktikaf gitu. Jadi awalna masalah man mata wa alaihi salatun saning jalma anu maot manehanana boga kawajiban salat, tegasna boga kodoaneun salat, boga hutang salat, atawa boga hutang iktikaf seperti manehanana nganadarkeun kana iktikaf. Lam yuf'al dzalika anhu tong dikodoan, teu kudu dikodoan, lain tong teu wajib dikodoan, teu kudu dilakonan eta hutang salat nasi mayit atawa hutang iktikaf nadarna nyaeta ku ahli warisna atawa kuno sejen gitu. Wala fidyata teu wajib dipidyahan, teu wajib dipidyahan, teu wajib dikodoan li adami urudiha karena teu aya ti dituna we lah lempeng nama gitulah. Ada orang getara ngomong warid-warid gitulah gitu, eueuh ti dituna aja, eueuh ti dituna. Tegasna teu aya tina nyaeta dalil hadisna. Tapi sok sanajan teu kudu dilakonan, teu kudu dipigawe, apakah ku ahli waris, apakah ku karabatna, ku dulurna, apakah ku sahabatna, tapi lain ulah matak tadi ulah ngartikeunana entong. Jadi teu wajib gitu, teu wajib dipijaan, teu wajib dikodoan. Lain ulah kade, lain ulah teu wajib. Tapi ari sunat mah aya. Disunatkeun. Artina kumaha? Alus najan teu wajib pangkodoankeun, najan teu wajib pangpidyahankeun, alus we. Umpama dipidyahan, umpama dikodoan teh cuman teu wajib, bener gitu, bener. Jadi lamun jelema boga hutang salat, jelema aya namun tama anu maot boga hutang iktikaf teu wajib dikodoan kuno hirup, teu wajib dipidyahan kuno hirup, tapi sunat mah aya. Sunat bener gitu. Lawan nadaro aya takipa so iman. Ieu mah lain nadarna, lain nadar kana iktikaf fungkul. Kijaed memeh maot boga panadaran. Kuring nadar rek iktikaf tapi iktikafna bari puasa. Aya tadi mah iktikaf fungkul nyebut-nyebut puasa, ieu mah nadar rek iktikaf tapi sajar iktikaf teh bari puasa. Tegasna beurang iktikafna. Tah eta mah ari nadar iktikaf bari puasa
mah itikafna menang jelema walina sawalina teh nu ngurusna teh lah ahli warisna nu ngurus kamanehanana keluargana menang nyaeta pang iktikafkeun ngagantian si mayit teh bari iktikafna bari puasa iktikafna bari puasa gitu menang jadi cupar we nadarna eta si mayit teh nyata kupang iktikafkeun kuno hirup bari puasa nah mangka lamun teu dipigawe teu dilakonan kuno hirup begitulah kuwalina ku keluarga teh mangka tetep iktikaf eta dina tanggung jawab dina beban semayit jadi tetep eta ayeuna mun teu iktikaf tetep ayeuna mun teu eta puasa aya dina kabeung berat si mayit mata tinggal kieu we karunya teu ka mayit maot boga kabeung berat nah mun karunya meureunna ayeuna mun teu sok atuh lakonan sok atuh pang iktikafkeun ngagantian mayit sok atuh ayeuna pang iktikafkeun bari puasa lepas we beban mayit teh kitu bebas teh beban ayeuna mun teu mayit teh nah nya kitu deui kawas ayeuna iktikaf kawas ayeuna mun teu puasa anu tadi salat sunat tawaf nu 2 rakaat menang di eta oge nyaeta dilakonan ku walina ku keluargana ngagantian si mayit ngagantian ayeuna mun teu masih mayit teh karena eta mah nyaeta taban paket dil haji paket ayeuna mun teu haji geuningan ayeuna mun teu ieu dina nalika ngahajikeun mayit oge tetep eta nu ngagawean haji mayit haji badal dipigawe ku batur tah nu ngabadalanana teh nu migawe ayeuna hajina teh tetep ayeuna mun teu aya pasunatan salat sunat tawaf sabada tawaf teh keur mayit kitu teh ieu mah geus ari tawafna mah memeh ayeuna salat sunat tawafna memang salat sunat pan disunatkeun tas tawaf teh salat sunat ngaranna salat sunat tawaf alusna nyaeta caket makom Ibrahim utama nah ngan ayeuna mah jadi sangat tipis kemungkinan aya lain nekat teuing mah kitu aya pan ayeuna henteu mah nah eta teh orang-orang ayeuna Afrika nu hararideung kali teh eta mah geus ada titika sunat tek mana dek kalayak da kumaha gitu dek kalayak kahiji ayeuna urang nyaeta ngatur-ngatur ayeuna bahaya kadua ngaganggu batur tahu apa tuh dirinya teh keur mejehna mamacetna atuh di makom Ibrahim teh gitu tapi nu kitu mah keukeut dek masing kumaha asa sadak dak koleh di dinya karana nyata sunatna salat sunat tawaf di dinya caketeun makom Ibrahim teh dah di mana-mana ayeuna mun teu memeh salat sunat tawafna geus beres tawaf teh geletuh ke maot kawas nu tadi pang ayeuna mun teu pang salat sunat tawafkeun kitu ku si walina nah di dieu nah beda dieu nu tadi mah ayeuna mun teh karek satu kaol satu pendapat anu lainna bahwa hukumna si mayit di mana-mana maut boga hutang salat boga hutang iktikaf mangka aya menurut sebagian kaul menurut sebagian ayeuna pendapat kawas hukum puasa balik ayeuna mun teu makahanap
kumaha teh aya namun tamata ari aya namun kasukung puasa mah nyaeta ayeuna pidyahan da puasa oge pan di mana-mana mayit boga hutang puasa pidyahan teh ieu oge kumaha pidyahan gitu. Lumayan namun tamaya boga hutang itikaf pidyahan pidyah itikaf mayit anu aya namun tamah eta teh anu wajib teh itikaf. Terus aya namun tema pidyah salat. Oh. Karena ada orang mematak ieu malah nanti aikeur urang mah kumaha kebiasaan daerah we lieur di kieu-kieu mah kitu. Kumaha kebiasaan daerah we lieur ngaji aya namun teh papi wajin papi kaulin dek ayeuna ceuk hiji kaul mah ira dek anggeusna teh. Ira dek anggeus namana kesimpulanana gitu mataknya nama di lapangan mah aku mah kebiasaan sesepuh daerah eta geus gitu. Nah lamun hayang nyaho mah kudu bari ngaji itu bari ngaji mah geus kumaha sesepuh wilayah kumaha kokolot geus keur teu ngaji mah keur ngaji mah ya namun teu bebas loba kaul boga loba pendapat keur teu ngaji mah geus kumaha kabiasaan sesepuh ajengan daerah eta. Nah, tapi dia nyata menurut hiji wajah telah hiji ayeuna pendapat ulama satu jalur. Jadi dina salah satu jalur pendapat anu mana dicepeng pendapat ieu teh nyaeta ku ulama-ulama anu seueur ti sponsor Imam Syafi'i gitulah. Ashabus Syafi'iyah ti pendukung Imam Syafi'i. Nah, kieu aya namun tadina satu jalur ieu, satu kaul ieu. Anu ieu teh nyata jalur ieu teh kaul ieu teh dicepeng nyata ku ashab Syafi'iyah, pendukung Imam Syafi'i anu sanes hiji dua. Seueur pendukung nyata anu nyepeng kana pendapat ieu. Kumaha pendapatna wali tegasnalah bahasa anu tereh ka harti mah keluarga mayit gitulah keluarga mayit. Jadi sok aya namun tamah mere kadaharan tegasna pidyahan sok aya namun tamah keluarga mayit miyadjahan nyaeta tina tiap-tiap sasolatan dina sawaktu tina sakali salat nyaeta sok ayeuna pidyahan ku samud tina ayeuna mun tama sasolatan. Nah ieu kaul dipilih ku sekelompok ti ulama ahli hakikat ulama mutaakhirin anu ahli tahqiq anu ahli hakikat. Jadi kumaha ayeuna pendapat anjeunna di mana-mana mayit maut boga hutang salat tuf'alu anil mayyiti pangkodoankeun anna salat tuf'alu anil mayyiti di mana-mana mayit keur hirupna boga hutang salat memeh ayeuna dilakonan ku manehanana meneh dilaksanakeun ku kaburu geletuk manten maot cok pangyolatankeun ku keluargana. Nah ieu apakah aya wasiat apakah nyaeta anu tanpa wasiat rek si mayitna wasiat meh mautna kuring teh boga kodoaneun salat anu salat lohor salat asar sekian waktu sekian poe gitu. Di mana-mana kuring maot di mana-mana ayeuna kuring maot pangodoankeun nya eta mah wasiat di mana-mana kuring
omat pangodoankeun atau repeh aya namun tama nyatalah intina mah da aya namun tama boro-boro atuh da masyarakat umum da mesing urang tukang ngaji ge jadi nyata heueuh aya namun tama kana salat mah gitu jadi tadi ingat-ingat aing ayeuna boga hutang salat aing ayeuna mun tama boga hutang ayeuna mun tama anu boga hutang anu jadi geus watakna kitu sok mopokeun kana hutang hutang ayeuna mun teu doi eta hutang ayeuna mun teu dunya hutang ayeuna mun teu ibadah gitu mata di mana-mana ayeuna mun teu maot boga hutang salat teh rek wasiat rek teu wasiat lakukeun laksanakeun lakonan kodoan nyaeta ku keluarga pangodoankeun eta dicarioskeun ku Syekh Ubadi mantenan nampi nyaeta ti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Baiklah aya kadaek mah teu kudu nyang-nyang lieur ayeuna neangan heula dalil mah. Baik ayeuna mun teu bener aya kanya aya bener aya kadaek aya kanyaah aya kadaek kanyaah kaluarkeun pijana aya kadaek pangodoankeun. Geus ayeuna mun teu kitulah ngarah tereh mah. Oke nyaeta ayeuna nyarioskeun deui sajabiti mantenanana sajabiti Syekh Ubadi teh nyaeta mantenanana nampi deui sajabiti Syekh Ubadi nyaeta nampi katerangan eta si Syekh Ishaq si Syekh ti Syekh Atha radhiyallahu taala anhuma katerangan bieu teh malah cenah ayeuna mun teu Syekh Burhan Ibnu Burhan radhiyallahu an mantenanana parantos nganukil kana katerangan kana pendapat ang bieu nyata nukil tina kaul qadimna Imam Syafi'i tina kaul qadimna Imam Syafi'i memang ayeuna mun tama ari kaul qadim jeung kaul jadid di mana-mana ieu kontradisi ta'arud bertolak belakang mangka muktamad umumna galibna lain pasti galibna umumna muktamad kaul jadid tuman lamun teu salah aya 25 masalah anu kaluar anu diistisna tina kaidah anu eta jadi ida ta'aradul jadid wal qadim pal muktamad al jadid eta ayeuna kaidah usul fikih di mana-mana bertolak belakang kontradisi antara pendapat kaul Imam Syafi'i kaul qadim kaul jadid jeung nyaeta kaul qadim mangka anu sahih mun dina hadis mah anu muktamad mun dina fikih mah diambil kaul muktamad nyaeta kaul jadid tapi aya pengecualian anu kaluar tina kaidah eta asana dina kitab Faidul Maqiyah asana mah aya 25 masalah jadi nu 25 masalah ieu mah nu muktamad teh kaul qadim kaul ayeuna mun taqadim gitu kumaha ayeuna mun teh masalahna kieu wajib kawali wajib ka keluarga mayit lamun si mayitna ninggalkeun barang pusaka ninggalkeun titinggal ninggalkeun harta warisan ninggalkeun harta pusaka ninggalkeun harta jadi hartina lamun bogaheun kitu si mayitna boga harta banda keur waktu hirupna maot teh sementara ayeuna eta si mayit memeh maotna boga hutang salat ayu sholliya anhu sok weh si wali pangodoankeun salat eta si mayit jika puasa mayit nyaeta memeh maot boga kodoaneun puasa Ramadan memeh kakodoan kabul geletuk
pangmuasaankeun pangodoankeun puasa eta ke keluarga. Mayit maot memeh maotna bogok boga kodoaneun serat padu memeh kakodoan kaburu maot manten pangodoankeun ku keluarga tuh. Gitu. Tapi syarat namun naon? Lamun nyaeta ninggalkeun harta pusaka. Hartina kieu meureunna ayeuna mun teu meunang dikomersilkeun. Naon da ieu mah ayeuna mun teu ngagawean keur batur ieu mah. Kawas ayeuna mun teu ngahajikeun gitu, kawas ngahajikeun jadi ieu mah ayeuna mun teu bisnis. Ku sabab ayeuna mun teu kudu diburuhan ieu teh aya buruhna ti mana? Nya buruhna teh nyaeta tina tirkah. Tina tirkah ayeuna mun teu mayit tina tinggal mayit teh. Tuluy ayeuna mun teu aya pangnu hideng anu pangmuasaankeun atawa aya anu daek pangmuasaankeun pangodoan puasana. Oh ya ayeuna mun teu marasana kuring seuseut teh mah ngan tapi aya di buruhan mah kitu 500.000 mah sing ayeuna tara puasa ge sok we gitu lah. Wani we ayeuna mun teu sapoe lah 500.000 piraku teu boro-boro. Boga sabaraha poe cenah ayeuna teh mayit teh ayeuna kodana sabulan Ramadan abdi nyarter ayeuna 20 poeun mah. Jigana jala ayeuna ngaboking jigana teh ayeuna aya sapoe 500.000 mah nya. Terus abdi tong sasaan. Terus kabeh sasa. Tah lamun teu diburuhan sanggeuk teuing da boro-boro ayeuna mosan batur bet basa sorangan oge. Suseta berarti meureunna kudu aya dana teh keur naon keur ayeuna mun da cigahna ayeuna mun talin anak-anak teuing lain budak-budakna bet budakna ge ka teuing gitu ayeuna mun teh aya pamuasaankeun mah aya deungeun-deungeun ke heula ayeuna mun teh mah kuring sakieu seuseutna ayeuna mun teh lain kabeuki ayeuna puasa mah lain pangarasep ngan bakating ningali sapoe 500.000 tah eta mah yo ayeuna mah sabulan keun eko abdi lah tong kasasahakeun jadi sarua jeung orderan atuh da eta mah proyek proyek atuh da eta mah jika urang ayeuna anu sakieu geuning kana ngaji Quran di mana-mana aya tah pangajikeun dari pakuburan ya. Abi omah teh dicatetkeun gitu. Ngiringan gitu, jangan ngiringan daftar geuningan gitu. Jal ayeuna mun teh ngacung teh ayeuna mun teh daftar ku ayeuna aya maca Quran hideung di alah boro-boro sapoe sajud. Di mahkamah geuningan eta teh jatahan sakali sip teh sabaraha? 3 juz eta kuateun gitu cing lamun ayeuna imah ku aduh boro-boro ayeuna 3 juz bet ayeuna bulan Ramadan nu dinyakeun gitu teuing meunang sakitu teuing ayeuna mun teu meunang sapoe 3 juz sapoe gitu ieu lain sampai sabaraha jam rata-rata mojang abah teh nu apalna bagian nu kitu mah 3 jam teh sasip teh eta 3 juz naon atuh da teuing lah pokoknya mah sabaraha tamunjang lah seminggu teh sabaraha pokoknya mau bagi sekian gitulah udah mulai 500.000 moal urangnya masa mulai 500.000 meureunnan gitu ya sampai 100.000 teh 2 kali sip gitu 700 ayeuna mun teh 1000 meureun gitu eta ku semangat eta sakitu gitu tuluy ayeuna mun teh mere ganjaran ayeuna ku pangeran gitu teh seuseut ganjaran ti pangeran buruh ti pangeran mah buruh ayeuna mun teh ti jelema mah tak kitu urang jujur ayeuna mah kajeng ayeuna mun teh mah kajeng ahe sagala sok tanyakeun ka Mang Anang daek unggal peuting ayeuna mun teh majarah ka Mahmud aprak-aprakan sageup tapi kumaha mau ngejang hayangan ngilu tuh tinggalinya katingali ayeuna mun teu urang mah banget anu kitu teh gitu malah ayeuna harayangeun teh gitu
malah harayangan Allahu Akbar. Tak iman orang aya didinya, kelas iman orang teh aya didinya. Teu kauf ningali nu kitu eta jal aya namun tama haream eueuh haream. Hujan eueuh haream. Nah, riweuh eueuh aya namun tama riweuh. Eueuh riweuh. Tah ieu mah bumurah salat teh. Ting sabar ada can aya pasaran atuh da ieu mah. Aya salat mah gitu, lamun Quran geus aya pasaran gitulah. Aya pasaran ya saminggu aya namun sekian, aya namun tama dibagikeun meureun ku siakan orang gitu, aya namun tama bagikeun ku siakan aya aja nya oge ayeuna teu acan jadi patokan, teu acan jadi kepastian lah gitu. Ari salat mah can manggih salat mah gitu. Jeung di ayeuna mun tama eta teh keluarga ge asa can mah deui abdi makeun heula ayeuna mun tegeserkeun ayeuna pangajikeun Quran mah dapat hal mah ayeuna mun tamanon urang geus nyaho bahwa anu pang abdol ibadah badan geus nya sapina pang abdol ibadah badan anu dohir moal aya anu ngaluwihan tina ibadah salat. Jadi lamun seug ieu ayeuna mun tadi pake ngodoan ayeuna salat mayit pangodoankeun salat jeung pangmacakeun Quran. Ieu mah jadi ulah kana gali begitu ulah kana gali ulah kana rame-rame kana hukum mah. Da cigahna teh ayeuna mun tama geunaheun keneh pangodoankeun salat. Jadi engke mah ayeuna mun teh kudu kitu, ieu mah khusus kitu keur nyango keur ngaji kitu. Ya ayeuna mun teh ieu teh aya dana teh ieu teh ayeuna pas-pasan. Pangajikeun Quran hayang gitu, pangodoankeun ayeuna mun teh mah hayang. Pangodoankeun salat ayeuna mun teh mah hayang. Heulakeun muruhkeun ngodoan salat. Muruhkeun ngodoan salat gitu. Sok ayeuna mun teh mah tah muruhkeun kitu tah ayeuna mah atawa ayeuna dah salat mah cigahna mah ayeuna mun teh diburuhan 50.000 ge lah dirontok ayeuna mah paheula-heula cigahna mah salat mah gitu. Salat mah aya maca Quran mah ayeuna mun teh ieu ente dek bagian ngodoan salat dek bagian ngaji Quran sabaraha eta ayeuna mun teh lamun mengodoankeun salat 50.000 sawaktu mending ieu ieu mah 5 menit ge geus ayeuna mun teh mah itu mah 3 jam eta mending ieu tah engke ayeuna mun teh ku sabab loba peminatna gitu otomatis di mana loba peminatna mangke teh ayeuna mah 50.000 lah ayeuna mun teh mah 40.000 paling ge gitu 40.000 eta diturun-turun teh meureunna ayeuna jigahna tapi ka 20.000 siap lah 20.000 ge gitu. Paling pangodoankeun salat nyaeta sakali salat 20.000 keun ayeuna mun teu maca Quran gitu. Lamun lawa ayeuna mun teu kodoaneunana ieu mah nyata ayeuna mun teh salatna teh ayeuna mun teh jelema ada Islam keneh kodoaneun aya sataunan tah kamu sataunan mah gitu nyarter ayeuna 2 bulanan malah nyarter ayeuna sapoe teh meureun nya 17 rakaat menang 100.000 lah keur ayeuna biasa mah menang ayeuna mun teh eta karena ayeuna mun teh make buburuh ayeuna ngodoan salat mayit nah gitu jadi annahu ya jamul waliya ya jamu wajib lain ayeuna mun teh lain meunang ya jamu wajib ka keluarga mayit lamun mayit na boga harta pusaka alias boga warisan teh wajib dipangodoankeun salat lamun muruhkeun ka batur gitu mun muruhan ka batur atau kieu ya keluarga ya dulur-dulur ayeuna ahli waris ieu teh dik dikodoan teh ku kuring nyokot teh kuring ayeuna dek nyokot teh hideng gitu lumayan ayeuna tara salat malah rada bawa santri nya da Abdullah Raumasa ayeuna salat lagi tapi kudu gede ya buruhna kudu rada gede ayeuna mun teh pek wae lah ayeuna mun teh ayeuna mun teh mah teu bagian puasa saha ai puasa mah cigana mah rada
gede saluhun aya namun padahal lamun karena kualitas banyak jadi aya namun teluhur keneh kualitas ayeuna ibadah salat gitu tapi dari dina kenyataan mah berat keneh puasa kenyataan berat keneh ayeuna puasa berat keneh puasa nah najan ayeuna kualitasna ieu gede ibadah salat tapi kenyataan anak aya namun tema ieu bakal rada berat ya peminatna ya siapa ngodan ke cigana teh dina kenyataan mah gede keneh buruh puasa cigana gede keneh aya namun tema buruhan pangodoankeun puasa kahartieun teh eta jadi ieu nyaeta kaol Syekh Ibnu Burhan mantena kengeng nyaeta ngabantun tina kaol qadimna Imam Syafi'i bahwa wajib kawali lamun seug mayitna ninggalkeun harta warisan kudu pangyolatankeun alias pangodoankeun salat jeung pangodoankeun puasa lamun toh kudu muruhkeun sok sengsarkeun keur muruhkeun ngodoan salat mayit keur muruhkeun ngodoan puasa mayit pen gitu Waktar dalika malah ieu namun tama milih kana pendapat anu bieu eta pendapat teh dipilih nyaeta ku Syekh Ibnu Abdi Isrun sareng dipilih kaul anu bieu pendapat anu bieu ku Syekh Ibnu Daqiqil Abdi sareng Syekh Subki ya. Rek wayog kadinya lah rek pro kadinya pro ayeuna kana kaul eta hatta kila dugi ka ayeuna mun tama menurut sebagian kaul Imam Subki radhiyallahu an mantenanana di mana-mana ayeuna mun tadi kantunkeun ku saderek ku saudara-saudarana ku sawargi-wargina mantenanana song pangodoan keun salatna saderek-saderekna wargi-wargina saparantosna pupus da ieu mah ieu namun tama ahli salat atuh da ulama teh gitu teu neko-neko gitu aya namun tama teu kawas tadi henteu da ieu mah aya namun tos naon tos kaseneng tos ka hobi salatna ngan ieu mah andai kata kudu main buruh ya sengsarkeun sisihkeun keur muruhkeun ngodoan salat keur muruhkeun ngodoan puasa kumalah aya namun tan wajar-wajarna nu pantesna bahkan cenah Syekh Muhibbut Tabri radhiyallahu an mantana ngadawuhkeun dina sarah kitab Tanbihna tah ya jadi patokan jadi ukuran keur urang anu ngaku nyaeta ahli sunnah wal jamaah nu ngaku ahli sunnah tah urang teh jeung guru-guru urang kolot-kolot urang nyepeng pendapat anu ieu kaul anu ieu kumaha yasilu bakal nepi lil mayyiti kamayit kullu ibadatin sakabeh seluruh ibadah anu tub alu anhu dilakonan kudu hirup ngagantian mayit. Kamari terangkeun Pak Guru gitu wajibatan au mandubatan rek ibadah wajib rek ibadah sunat ya teh kieu lah jadi aya namun tama pangodoankeun salat teh lain salat wajibna wungkul tapi rek pangodoankeun jeung salat rawatibna qobliyah ba'diyahna malah cenah aya namun tama ieu tara salatna teh atawa loba tinggalna teh jeung salat duhana itu jeung salat duhana aya namun tama ieu nyolat salat duha nyaeta keur mayit salat aya namun tama naon salat qobliyah keur mayit salat ayeuna ba'diyah keur mayit geus puguh aya salat fardu nama kitu cenah nep
nepi dawan Ibnu Hajar radhiyallahu an mantenana nyaeta nukil tina sarah kitab Mukhtar dawahan Ibnu Hajar radhiyallahu an anu didawukeun anu kaeng nukil tina sarah kitab Mukhtar teh madhabu ahli sunnah ari madhab ahli sunnah mah nyaeta kieu pendapatna teh ahli sunnah mah di mana-mana lain sapendapat dia berarti luar ti ahli sunnah gitu luar ti ahli sunnah mah kieu pendapatna teh sanyanyana manfaat sanyanyana menang nyaeta ka jelema ka insan aya ja'ala ngajadikeun sawaba amalihi kana ganjaran amal kana ganjaran ibadah na manehanana wa sholati jeung kana ganjaran salat manehanana dijadikeun lil mayyiti nyata keur mayit gitu. Dijadikeun keur mayit tegasna mah aya namun tamang ngaisolkeun ganjaran ibadah ngaisolkeun ganjaran salat rek fardu rek sunat wa yasilahu tuluy aya diisolkeun make doa isol make doa isol pada teh salat insi teh kitu Allahumma inni shalaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma nurid nu sebutkeun salat tadiah teh wa ta'lamu ma nurid nun Gusti ieu salat jisim abdi hadi inni sholaitu hadis shalah wa ta'lamu ma nurid tuluy aya namun tamma anta ja'ala sawabaha mugi Gusti ngajantenkeun kana ganjaran salat unci salat hadiah abdi ieu kasaha li pulan sebutkeun si anu pan eta teh ngaisolkeun ganjaran salat pan eta teh ngaisolkeun ganjaran jadi nu disebutkeun amal lain wae aya namun tama urusan ibadah anu sifat mahdoh tinggal ini dina kitab Fathul Mu'in dan kitab Fathul Mu'in mun orang aya namun tama tutulung tatalang kabatur ku tanaga ya. Mugi Gusti tutulung tatalang jisim abdi ieu nyaeta ditampi ku Gusti sareng abdi bade ngajantenkeun mugi Gusti ngadugikeun ganjaran ieu babantu abdi kasih A B C mantuan aya namun batur lain mantuan madrasah lain mantuan masjid wae mantuan teh daya taoga ayeuna ibadah batur ayeuna kuriak lain masjid lain madrasah kaum aya madrasah masjid mah kitu ieu mah imah rek babantu pan ibadah teh ibadah gitu lain bubul ieu mah babantu itu rek mantuan tuluy ayeuna tanaga urang eta anu pake mantuan teh diisolkeun ganjaranna kasih A kasih B kasih C jeung ayeuna saterusna bisa ahli sunnah wal jamaah geus bugula aya sedekah aya maca Quran aya salat mah geus aya namun ieu mah nu bangsa aya namun nu bangsa kahadean anu laleutik kitu atuh keadaan kabeh we setiap aya namun tama pagawean amal urang tah mangka bisa diisolkeun nyaeta ka mayit eta teh ayeuna lain berarti ayeuna urang murid boga ganjar lain apa nu ditepikeun teh lain ganjaran urang dibikeun ka ditu ngisilna Allah ayeuna maparin ganjaran nyaeta ganjaran salat tah ganjaran nu dipaparinkeun ku Allah kana salatna mugi Gusti nyaeta maparinkeun ka si anu jadi utuh we ganjaran nu salatna mah utuh ngan nu kaditu mah naon misilna lain bios abdi mah Gusti teu ganjar ge bade pasikeun ka si anu lain kitu aya namun teu sedekah mugi Gusti misilna misla sawabihi mugi Gusti misil ganjaran anu paparinkeun ku Gusti ka jisim abdi nyata mugi dipaparinkeun ka si abe utuh we ganjaran aya namun tama urang mah andai kata kaeng ganjaran ti Allah itu boga bonus gitu. Lain menang nyokoti urang lain menang nyokoti urang
Nah, ulah ayeuna bayangan heuh nya rugi ieu teh unggal pagawean teh Allahumma awasil we kasih anu berarti urang beak meureunna gawe teh lain misil. Matak alangkah ayeuna mun teu hebatna lamun urang seg ayeuna boga teu pagawean anu alus, boga amal anu alus, tuluy ayeuna mun tambah geus kitu teh diisol-isolkeun, diwesel-weselkeun. Malah ayeuna mun tambah lain ka saurang dua urang mesing ka 10 urang ka 100 urang ge anggar urang utuh ikut nu 100 kabagean. Masya Allah. Ta eta paham ahli sunnah wal jamaah ta eta. Di mana-mana henteu paham kitu luar lain ahli sunnah wal jamaah Wahabi Salafi gitu aya namun tah mana tah lain pendapat. Nah, lain pendapat gitu. Nah, gitu. Panjang dah ayeuna dipanjangan mah nyaritakeun masalah ieu teh. Nah, sementara ya menurut ayeuna para gegeden tokoh-tokoh pakar-pakar nu aya di kalangan madhab Imam Hanafi radhiyallahu anhu. Para pakar-pakar ayeuna Imam ayeuna Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Nah, mantenanana berpendapat kieu aya engke perbedaan sedikit. Lamun jelema maot tuluy boga hutang salat malahanan salatna teh lain sakali dua kali teuing ayeuna 10 poe teuing sabulan malah ayeuna buat teuing mulan malin teh kamang tahun-tahun andai kata tuluy ayeuna mun teh mamanehanana keur hirupna kungsi wasiat pangiparatankeun alias pangmidyahankeun teh tuh yuk atau likul lisolatin soun nisfu soin min burin sok ayeuna mun teh eta bikeun keur sakali salat nyaeta pangkiparatankeun pangpidyahankeun nyaeta satengah kulak setengah kulak kawas ayeuna mun tadina fitrah we kulak fitrah berarti meureun satengah kulak teh sakumaha sakilo saparapat apa ayeuna mun teh maosok fitrah 2,5 kilo lain berarti ayeuna meureun saparona kulak teh setengah kulak teh sakilo sapa ta eta teh ayeuna mun teh madhab Imam Abu Hanifah mah jadi ayeuna mun teh naon jadi kudu satengah kulak kan aya urang samud madhab Imam Syafi'i mah samud nah ieu mah sakilo saparapat aya samud mah sareter ge kurang ari ayeuna mun teh sakilo saparapat mah nyaeta kurang lebih ayeuna saleter 3 parapat lah saleter 3 parapat lebih tina sakilo setengah lebih tina saleter setengah saleter 3 parapat kurang lebih jadi sakitu sakali salat teh madhab Imam Abu Hanifah mah nah di dieu nyaeta karena Imam Abu Hanifah mah radhiyallahu an ngahukuman salat witir teh bagian tina kewajiban jadi ngahukuman wajib salat witir teh Imam Abu Hanifah kusabab ayeuna mun teh ngahukuman wajib kana salat witir Imam Abu Hanifah mah mangka witir oge dihitung satu salatan jadi meureunna ayeuna mun teh lamun sapoe-sapoting teh nyata genep kali saparo kulak saleter 3 parapat kali genep ia berbicara nyata madhab Imam Abu Hanifah Hanafiyah sakitu dah jadi dan samud nisfu sa kumaha ayeuna mun teh ari ayeuna puasa ge kitu
lamun madhab Imam Abu Hanifah mah nyaeta di mana-mana ya namun tamayit maut boga kodoaneun puasa wajib erek aya namun tadi pangmejahankeun dipangkiparatkeun kiparatna teh sakali sapoe nyaeta satengah kulak adalah 1 liter 3/4 kurang lebih kurang aya namun terlebih wayu to min sulusi malhi soke cokot we sengsarkeun nyaeta maksimalna 1/3 keur kebutuhan eta tah lamun aya namun temah engke geus lebih dari 1/3 tah geus sabeaka kitu jatahna anggaranna maksimalna ngambil tina harta pusaka mayit teh tirka teh 1/3 ambil 1/3 kumaha mun aya namun tama jelema kere mayitna jelema teu boga jelema teu mampu nah lamun aya namun teu mampu ngahutang heula we keluarga ahli warisna ngahutang atuh da ieu teh aya namun teu makodoaneunana lain sapoe 2 poe ieu teh aya namun tamang bulan-bulan malah aya namun tamang tahun-tahun di ladangan kieu we atuh carana diputar-putar aya namun tamaya mun urang sakarung saaya aya sakarung aya namun tamata sakarung nyaeta ieu aya namun tama sabaraha liternya sabaraha liter sabaraha kilo 25 kilo 20 kilo tuh berarti saat nisfu ayeuna asal teh meureun berarti 12,5 gitu cokot teh meureun satengahna gitu 12,5 kilo nah, jadi eta teh nyaeta jadi aya namun tamanis poso lamun aya namun tama 25 kilo teh 10 waktuun 10 salataneun lamun ayeuna fitrah 10 urangeun lamun naon tah lamun keur fitrah sementara aya namun teu kumaha dikurangan aya dilebihan sok aya namun tema sakali salat nyata 1,5 kilo sakilo berapa? 1 kilo saparapat 1 kilo saparapat lamun kali 5 salat sabaraha? Lamun kali 5 7 kilo setengah sok tapi kaya namun tamakana 25 kilo tah lamun kali 10 kali salat 2 poeun apa lamun kali 3 poe 15 salaten 22 kilo setengah aya keneh saeta sabaraha deui dah 2 kilo setengah deui 2 kilo setengah deui 2 kilo setengah deui nyaeta dipake witir kita kurang meureun ayeuna mun teh berarti meureunan sakarung teh sabaraha poeun teh 3 poeun nah nyadiakeun sakarung ieu kuring da ayeuna mun tadak mitrahan ayeuna bapak kuring sabaraha 3 poeun jeung ayeuna mun tawitirna sok ayeuna sakarung tapi ieu mah mari kudu make koling-koling meureun kong kalingkong gitu ieu mah ayeuna ieu teh kade ya bisa ayeuna mun teh ieu tah ke maksudna teh kuring teh dek ayeuna mun teh dipijakeun deui gitu engke ku anjeun ngarito teh lamun dibikeun di ka kuring gitu aku kuring ayeuna mun teu medek di wonten keun lah na kuring ngarti gitu tapi ayeuna mun abdi pijah ayeuna apa saged teh ayeuna mun teu mere teh ayeuna beasna sakarung teh
kasata ka ahli waris. Genon atuh jazakallahu khairan katsiran. Aku kuring aya namun tadi pake pijah deui 3 poeun deui. Bener teh 3 poeun teh bieu teh. Hitunganna akan bae salah masuk hitung deui. Ku kuring teh 3 poeun eta. Oh nampi atuh ya kalah. Naon apa aku kuring aya namun teh dibikeun teh aya namun teh eta lumayan aya namun teh keur naon aku kuring teh puterkeun kitu bolak-balik terus aya namun keuna eta mah teu kudu jungjang-jungjung sagala aya namun teh cabak kitu tah aya nu bikeun deui ka kuring cabak tampi aya namun aku kuring rek pijahkeun deui cabak kitu teu kudu jungjang-jungjung da capek aya na aya jungjang angkat dia masihkeun kuringan henteu kobat begitu. Nah, jadi lamun sabulanan teh sabaraha kali muter 10 kali muter 10 kali muter gitu kadang kita jadi ahli waris gitu paling alah geuning geus beak eta aya namun teh sabulanan tapi ieu teh beas geus sakarung teh geuning naon tungtungna teh ka ahli waris nya geus teh mah dibikeun ka urang pijah ayeuna punah beas jadi urang tah ulah kade bisa kawas sopa marwah gitu kalau bisa aya namun temat tokor ieu mikeun dibikeun deui mikeun kudu dilatungtungna mana tungtungna di si fakir teh gitu tungtungna di si fakir teh bisa aya namun tama sabtas ayeuna apa kapungkur ku sabab aya namun tama kebiasaan anak kitu di masyarakat teh tegasna nu loba pijahaneunana gitu umum diputarkeun kadua aya namun tama umumna nyaeta osok dipasihkeun deui ka keluarga mayit gitu. Aya harita mah ada kudu aya namun teu ngarti teh kudu nyaho teh kudu paham teh masyarakat teh ulah aya namun tangan sakadar tina kebiasaan. Jipatik cenah saurna aya namun teh pongkor teh. Teras aya namun tama pijah aya namun teh apa. Aya sarapat teh barudak ieu panggul ieu beas. Ngariat teh apa? Nah cigah cenah ngejenguk teh. Ieu da dari apa ieu mah? Apa dia teh pijah janjian lain eta. Bawa ku apa? Tapi jika aya namun tengah jenghoknya aja. Tuh, ada orang mah kitu cenah aya namun tambah sagala rupa ibadah ge nyokot kana umum nyokot kana biasa. Ta eta teh aya namun teh mutlak geus hak aya namun teh anu dibere deuk dikumaha ge. Dan eta nu dibere bager gitu. Bahasa urang mah ayeuna gede toleransi karunya kah ka keluarga aya namun teh mayit. Kumaha ayeuna meureun manehna teh pasak ayeuna sedekah itu aya anteng-antengan ayeuna 7 poe. Pek eta ayeuna mun teh memerean. Pek ayeuna mun teh apa sedekah deui ummah kitu. Nya eta teh eta ulah kieu. Begitu ayeuna kebiasaan si keluar mayit kan bae mesti loba kumaha oge. Da ai mikeun kaajengan mah engke oge sok dibikeun di ka urang. Cek keluarga mayit teh kade ai keluarga mayit di zaman ayeuna mun teh kiwari mah anu loba tong sok ngarep-ngarep ayeuna balik deui gitu teh ajengan teh geus ayeuna mun teh. Nah jadi meureun anu barege kieu heueuh dibikeun soteh da isi itu mah katingali heureut kupakeun pungsat kuban ai maneh mah ayeuna mun teh gaji sampai 1 juta tukang bisnis banyak kudu dibikeun deui ka maneh gitu bawa jadi tergantung ayeuna mun teu kondisina meureun pihak keluarga mayit gitu. Kan ai sababeh ditu mah ayeuna deuk beunghar rek ayeuna pas-pas jelemana tetep nyata boga ayeuna mun teu kapastian boga kayakinan kan bae mesti loba oge dan kege balik di ka urang. Da geus biasa teh kitu. Ayeuna ke heula ke jelema anu beunghar kudu ayeuna mun teh disumbang atuh. Ayeuna henteu jadi tergantung ayeuna kondisi na keluarga mayit oge nyaeta tergantung ayeuna mun teh manaon ya ekonomi lah ekonomi ayeuna mun teh eta anu beunghar nya ayeuna mun teh dibalikeun deui anguran tamahan ajengan deh pun gitu. Jadi sumayan poli al fakir ku si fakir anu dibere pijah teh
dibikeun deui lil kawarisi kali waris summa dan selanjutnya asa bakal menang sabaraha kali teh sabulan teh 10 kali bolak-balik musing 100 kali bolak-balik kayak gitu anggar modalna manaon sakarung gitu. Masalahnya itulah ya namun tama agama Islam, itulah ahli sunnah wal jamaah. Di mana-mana teh kieu kaciri maneh mah lain ahli sunnah wal jamaah teh. Kaciri hatta yatim sok sampai akna gitu terus saya pulang antingkeun waya juju indahum malah menurut ayeuna para pakar-pakar madhab Hanafiyah mah nyata menang oge dinilaikeun nu rikib sabaraha teh aya namun teh sakarung 300.000 aya ku artos tah duit mah bisa bolak-balik tah kitu tah tilu lamar teh gitu ulah tapi bikin deui nampi gitu bikin deui nampi gitu titingkuan sugan leungeun 100 kali gitu aya sasalaman ayeuna nampi gitu ayeuna mun tah meunang ayeuna diduitkeun diuangkeun wa tusarrafa lil fuqara terus ayeuna mun tah dipolahkeun ditasarrufkeun diarahkeun nyata ka jelma-jelma fakir. Tah ieu nu sok minang diterangkeun teh lamun jelema midjahan salat tapi midjahanna teh keur gering gitu can maot teu sah kita jauh bebas nu gering teh begitu sagur wah enak kuring mah enak geus dipidjahan tadi teh kudu kodo ada geus dipidjahan atawa aya namun teh kieu keur gering teh kuring mah ayeuna hoream salat ayeuna mun teh sapamidjahankeun kitu sadiakeun ayeuna bebas loba-lobana kuring ayeuna bebas moal salat. Jadi urusanana engke geus maot ai gering keneh mau lawaka langsung urang pidjahanna lah teh ayeuna kita geus ngap-ngapan gitu teh harapan gitu ai can hoos mah ayeuna geus ngap-ngapan oge tongka diulakeun dipidjahan kayak geus puguh maot geus maot gitu. Terus ayeuna mun teu dicaritakeun nyaeta permasalahan nyaeta puasa rukuna syaratna oge ayeuna mun teh pabatalanana teu termasuk ayeuna mun teh pamakruhanana gitu acan pamakruh nya karek ayeuna syarat sarek wajib karek rukun tah karek batal nu geus teh naon rukun-rukun puasa, syarat-syarat sah puasa, syarat wajib puasa, pabatalan puasa, tinggal engke naik karena pasunatan anu selanjutnya karena pamakruhan nyata dina dawuhan musannif wa sunanus shaumi asyaratun wallahu a'lam bissawab hiji deui.